Kacaritakeun sakadang monyet jeung sakadang kuya keur sarare di sisi leuweung deukeut walungan dina tangkal kiara. Sakadang kuya mah sare dihandap di sela-sela akar, ari sakadang monyet mah sare dina dahan anu panghandapna teu pajauh. Maksud teh ngameh bisa bari ngobrol meme sare atawa bisa silih geuingkeun bisi aya nanaon. Dugue dua nana sare muni tibra. Sakadang kuya, naon sakadang monyet? Kuring ngimpi manggih tangkal nangka anu buahna geus arasak. Dina mimpi teh katingali deui tempatna di mana? Di mana? Di tengah leuweung. Keun atuh isuk mah wang teang. Ayeuna mah sare deui weh dapeuting keneh. Keur hulang-hulang kitu, sakadang kuya ngadenge sakadang monyet ngalindur. Pokna teh, isukan mah ku urang rek dihakan eta nangka teh ku sorangan. Keun we da sakadang kuya mah teu bisa naik tangkal ieu. Ngadenge kitu, sakadang kuya ngahuleng. Kapikiran caritaan sakadang monyet keur ngalindur. Kapikiran sok sieun bener. Saanggeus rada lila mikiran, akhirna manehna menang akal. Terus dugue sare. Isuk-isuk sakadang monyet geus hudang tuluy ngageuingkeun sakadang kuya. Kuya, geurah hudang buru, uang teang nangka tea. Kela atuh tunduh keneh. Buru, kaburu ku batur. Nyahayu atuh ari kitu mah. Bari lulungu keneh, arindit weh maranehna teh ka tempat tangkal nangka nu aya dina mimpi sakadang monyet. Ari pek teh bener, tangkal nangka eta teh aya. Sok atuh monyet geura naek, da urang mah teu bisa naek tangkal. Kela, urang teu bisa ngabedakeun mana nangka nu asak jeung mana nangka nu atah keneh kuya. Lamun sorana plek 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 berarti nangka eta geus asak. Lamun sorana pluk 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 berarti nangka eta atah keneh. Oh, heug atuh. Ku urang mah rek dibere nu atah weh sakadang kuya mah. Keun we lamun protes, naha mere nu atah rek dititah naik tangkal weh. Terus weh ngalaan nangka si monyet teh. Ari sorana plek 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 mah diteundeun di luhur keur didahar ku sorangan. Ari anu sorana pluk 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 mah dialung-alungkeun ka handap. Padahal mah nu asak mah lain nu sorana plek plek plek, tapi anu sorana pluk 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 anu dialungkeun ka si kuya. Nyapu gue pas sakadang monyet ngadahar nangka teh laina amis, malah narapel si getahna kana awak jeung kana biwir. Uya, naha nangka urang mah atah geuningan. Apan maneh nu ngalung-ngalungkeun ka handap mah, urang mah ngan saukur narima hungkul. Maneh mah tega ka babaturan teh, maknya urang dibere anu atah. Akhirna mah sakadang kuya balik bari wareg, ari sakadang monyet mah indit duka ka mana da baeut tea. Tah, sakitu dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet ngalanangka teh. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.